lain berat sigana masjid nu dihareup mah aliranana aliran sesatnya. Masjid nu mana? Anu tadi orang jumahan teh ya. Pan unggal poe ge aing jumahan di dinya kok sesat kumaha maneh? Pan pas datang kosim teh adan awal nih tadi teh berat. Nah, adan akhir khutbah ujug salat we. Sia nu sesat masih ieu, nu sesat mah nya guys. Si ieu mah sesat rek teh sesat kumaha atuh. Si ieu mah jumahan ngong adan awal. Asup ka masjid ngarengkol si ieu mah nyer gigireun kohkol. Pian ka pibra. Itu kadenge adan geus ieu mah jeung khutbah. Nyawa-nyawa salat dihudangkeun ku aing. Nuduh anjir. Ka masjid aliran sesat manehna teh nya. Si ieu mah aing curiga anjir. Si ieu mah Islam pro setan sih. Parah anjir. Aya wae ieu anjir. Panakol bedug.